Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Ngagemuk. Let's listen up. Ngagemuk. Aya rupa-rupa gemuk keur pare. Aya gemuk organik lamun ceuk zaman kiwari mah nyaeta sabangsaning kokotor sato saperti hayam, domba, embe, jeung sapi. Sabalikna aya deui gemuk non organik anu dijieunna tina bahan kimia. Urang lembur mah ku sabab urit ku duit saaya-aya wae keur nyuburkeun tatanen teh. Ilaharna di lembur papada boga ingon-ingon kayaning hayam, entog, meri, soang, kelenci, domba, sapi atawa munding. Aya eta ge nu boga kuda paranti kuda renggong ngan arang aya hiji dua di sakacamatan teh. Aya sababaraha keuntungan boga ingon-ingon pikeun urang lembur mah. Kahiji, tina dagingna bisa didahar jang ajangeun ari hajat atawa lebaran. Kadua, keur nyumponan pangabutuh mah bisa jadikeun andalan tinggal datang ka bandar. Cenah itung-itung cengcelengan ari keur kapepet. Katilu, cocokan lebar ku waktu. Meningarit lebar ku jukut harejo eueuh nu ngala. Kaopat, kokotorna bisa dimanfaatkeun keur tutuwuhan supaya mencekil kaala hasilna. Ulah teuing keluar modal gede ari tatanen teh sagala dibeuli. Eta oge osok diselang ku gemuk kimia saperti urea, ZA atawa TSP jeung rupa-rupa obat tatanen saperti buldog kumaha perluna wae. Mun rek ngagemuk kudu disaatan heula caina ngarah nyerep teu kabawa ku cai. Keur ngagemuk ce, make naonnya? Bokna nu kakarajol ti tonggo. Ah biasa urea jeung TSP. Ulah tambah teu ngambeu teuing, da geuning ayeuna mah sagala mahal. Temal si Ece bari ongkoh-ongkoh wae tungkul teu nolih kanu nanya. Ngagunakeun gemuk kudu jeung elmuna, henteu sagawaya. Loba teuing gemuk kimia mah bisa-bisa pare paeh perang panaseun. Nu tungtungna matak rugi. Makena cukup diaur-aur walatra ka unggal kotakan. Beda deui jeung gemuk kandang. Kacayan tambah alus supaya walatra ka unggal kotakan asal ulah palid. Cukup 2 kali ngagemuk pare ku pupuk toko mah. Sabab lamun loba teuing sok goreng kanu parena. Biasana gemuk nu mimiti lamun tas tandur jeung tas digosrok atawa ngarambet, ambeh tambah alus parena. Samemeh ngagemuk, gemuk di wadahan heula kanu boboko atawa ember. Waktuna mah rek isuk rek beurang kumaha bisana wae. Tong boro pare nu kudu digemuk teh, dalah jiwa raga oge kudu digemuk supaya sehat lahir batin. Raga badag digemukan ku kadaharan anu sarehat, pikiran nu positif jeung gaya hirup anu parok jeung aturan. Sabalikna ari jiwa mah digemukan teh ku iman jeung takwa ka Allah Azza wa Jalla. Kudu sering ngilu pengajian ngarah mineng dicas iman teh da sok turun naek. Ilu biung dina kagiatan sosial supaya aya manfaatna keur balarea. Itulah carita ngagemuk. Terima kasih sudah menyimak. See you.